Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih dan solihah. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan Ananda solih sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah dinten ayeuna urang sadaya tiasa kemendak deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna Ustazah bade ngajelaskeun perkara hiji tanda kekenteng, 2 kecap saharti, nu katiluna kecap sabalikna. Tanda kekenteng, tanda nu kumaha nya, nu kumaha bentukna. Mangga urang tingali tanda kekenteng teh kos kumaha. Dina bahasa Indonesia, tanda kekenteng disebut oge tanda kutip. Tanda ieu biasana dipake pikeun ngahapit cutatan langsung tina omongan atau catatan tina omongan. Lamun urang ngadamel naon namina paguneman pasti kudu aya kalimat atau tanda kekenteng ieu nyaeta dipakena pikeun kalimah nu diucapkeun ku urang atau ku babaturan urang. Tanda kekenteng ieu kaasup salah sahiji tanda baca. Selain tanda pananya, tanda panyeluk, aya oge tanda kekenteng atau tanda kutip. Tingali contoh ieu aya kalimah anu ngagunakeun tanda kekenteng. Walaupun ieu aya tanda pananya, si ade mah kenging henteu ade ameng karerencangan teh, tapi ade sorangan anu nyariosna langsung ka mamahna. Jadi kudu nganggo tanda kekenteng atau tanda kutip. Sarua oge sabalikna mamahna nya mangga wae asal ulah kamalinaan amengna eta ge langsung mamahna nu nyarios. Jadi kudu nganggo tanda kekenteng. Contoh sejenna aya di buku Bahasa Sunda halaman 41. Ayeuna kecap saharti. Kecap saharti nyaeta kecap-kecap anu hartina sarua. Walaupun hurufna beda, hartina kudu sarua. Eta disebut kecap saharti. Dina bahasa Indonesia disebut oge sinonim. Contoh kecap saharti. Ulin sarua jeung ameng hartina sarua, ameng atau main. Nyandak sami jeung nyokot. Artinya adalah mengambil, sama artinya sama. Sombong sama adigung itu artinya sama, yaitu sombong-sombong. Hanya beda huruf dan beda pengucapannya saja. Ayeuna perkara kecap sabalikna. Naon nya ari kecap sabalikna teh? Atau lawan kata. Namun dina bahasa Indonesia kecap sabalikna disebut oge antonim. Ieu contoh kecap-kecap sabalikna. Nomor kahiji beurang kecap sabalikna nyaeta peuting. Loba kecap sabalikna nyaeta saeutik. Panjang kecap sabalikna nyaeta pondok. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna perkara tanda kekenteng, kecap saharti sareng kecap sabalikna atau sarengse. Mudah-mudahan nu ku Ustazah Nur disampaikeun aya manfaatna kangge Ananda solih sareng solihah. Amin. Sakieu wae ti Ustazah, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.